sallallahu alaihi wasallam. Rombongan pengantin pria dipersilakan untuk maju. Kepada calon pengantin pria disilakan untuk melangkah atau maju sinareng ke kulawarga Jember. Calon pengantin istri dihaturanan kanggo mapag bakal calon pengantin pameget. Kalayan di sakseni atau napi ditandai ku pengalungan kembang melati tawis kaasih tanda kanyaah tawis ditampi na kulawargi Jember calon pengantin pameget. Kepada keluarga besar calon pengantin pria disilakan untuk maju berjalan ke tempat yang telah ditentukan. Kakulawargi Jember calon pengantin istri dihaturanan kanggo mapag calon pengantin pameget disarengan ku para pager ayu sinareng pager bagus oge kulawargi anu sanesna disayogikeun kanggo kang kalung kembang melati mapag acara anu baris dilumangsungkeun dina siang ayeuna. Kapimpinan silakan untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cunduk waktu ningang mangsa pikeun neruskeun lalampah disut waktu nu cantimu mudah guang nu can berat prosesi upacara adat mapag calon pengantin pameget sejak dikawina. Sampun maha agung kanu kagungan upaya ku jeleng ngajeleng sapangarsana para gumelar kuasana di langit pating kaletik di bumi pating kulisik gumelar di alam lahir syakun wahapun dan manawi tadamu syaha Allah rumaus walada syakedap antosan heula wangunut kasalira sejang barkun bewara kasakumna Barcelona alah balare ampun syakun wah barkun sumping acara kalut ngalabri ada geding gerarabikun atau perminyak gerapapakun berpayung gerapukakan wadidaw wadidaw tuh wadidi je ayah pun syakun
war payung gerebuka aku. Waduh, para kuanik ogok kena silai mengaruksak pisan. Eta ku sempat edak nawan, aduh, ngagawean uwa usi ngeprank cenah usi Allah. Alhamdulillahnya ayeuna teh dipasihan cuaca ieu anu mendukung pisan. Sanaos halimunan tapi hareudang we ieu teh Gusti Allah. Itu nu dipayun saha? Allahu Akbar. Si ganteng, si tampan, si kasep. Ngan itu teh sarua jeung uwa sorangan. Dan rasaan uwa mah geus boga pamajikan. Yeuh, tadi teh kieu hayang milu, cenah hayang milu tah hayu cengeng teh. Damongan lila ditinggalkan ari sugan dan tuturkeun sore Allahu Akbar. Nah di si Abu mananya si Abu moal kitu ieu anu tudung hejo mana cik dah ayah geuning lain ieu mah atuh payawan keneh jeung kabur di sieun meureunnan moal kitu ieu anu tudung hideung mana cegan tudung hideung ayah lain geuningan ieu mah ieu masih cantik campernik teh Gusti aloh. Nah di si Amo halo Abah abdi kaduka pokok anyar moal elek nuti payun jang ageng nu ayeuna jangkung ageng disangka geuning saruana kelas 12 masih bujangan padahal atos rimpitan kepayun babayan dua kali menangkeun lalaki buaya gara-gara kuring kapedes lalaki dasar buaya dua kali menangkeun lalaki purunyus aya kitu anu bereumna kulan gara-gara kuring kapelet lalaki dasar purunyus aredang panas selalu panas dan haredang sor kapayun atuh anu barengigel mah haredang panas selalu panas dan haredang panas selalu panas dan haredang sakali deui cikanan aya haredang panas
panas selalu panas dan harudang hayang kene sekali harudang eta harudang panas selalu panas dan harudang ayah wakbana amu ari silaing kemana wae atuh kapan amu teh kudu dangdan abah alah dangdan eta kalipsi kok kang ajidik paingan melila atuh silaing mamu kapanan ami nulis amu teh mah cantik astagfirullah gelis kene tadi nu baju koneng belekok sia pamajikan teh ada boga saha atuh cicing wae jadi we uanengan deui lain cicing amu teh bete bingung kunaon mun bingung ya bingung mah ngacung di alun-alun kayak aya nu nyamper sugan teh bakal dibakelan ku bapak hajat hayang kene gitu sugan teh bakal disawe kamu teh geus ngigel oh iya terang teh di mana temuna di mana abah ieu teh teuing bisa ngalakona teh di Bali jadi moal patos ngartoseun salerosna mah bahasa Sunda teh tapi kumaha tuh urang make bahasa Indonesia ieu mah saeutikeun teh balelol ge siap gini amu apa abah gini yo lihat tuh yang tampan sudah tidak kuat katanya pengen akad oh iya tapi hoyong dangdut deui saurna teh pengen lagu dangdut pengen ngigel nah bapak hajatnya mau joget dekat depan oh iya Aa mau joget Aa mau joget ini Aa ganteng mau joget mana mah ngerti ngajak ka Aa aduh ente teteh sia mah ngajak ka lalakina oh nyanyi banyak ngajak teteh atuh sama kumaha atuh teteh abah teh ieu we aya nama ahawatosnya beli ka bujang siang iya nanti keburu siang eta pangbangna mah pilih hawatos dia pilih ka bujang panas pisan ini si Aa udah cangkel tuh katanya nah aja cangkel deur pekel lutut gitu alah nah diamu sore naya kak
Dan inilah tradisi budaya Sunda, merupakan satu kehormatan bagi para tamu kehormatan kita di kesempatan siang hari ini. Dan acara ini biasanya digelar untuk menyambut para raja di masa dulu atau orang-orang penting sebagai bentuk ucapan terima kasih dan ucapan selamat datang. Ini budaya Sunda asli tradisi Jawa Barat. Dan para penari ini dihadirkan dari Damar Group yang datang dari Kota Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sumangga ka calon panganten aturanan majer. Disilakan kepada calon pengantin pria untuk berjalan menuju tempat yang telah disediakan. Di aur kembang melati mekar kewangi daling ding di pangrerehan kasarakan panyilekan kandang datang kasarakan panyilekan di aur kembang melati mekar kasarakan panyilekan dalenggang kandang datang kasarakan panyilekan di aur kembang melati mekar kawangi daling di pangrerehan kasarakan panyilekan kasarakan panyilekan di aur kembang Ujuk sumangga kasadayana para tatamu undangan anu tebih anu caket dihaturanan kanggo ngalinggihan tempat anu parantos di sayogikeun. Kepada calon mempelai dan keluarga beserta rombongan
silakan untuk ditempatkan di tempat yang telah disediakan. Dendang gandang datang kesarakan panyilekanku. Prosesi mapag calon panganten sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum.